ngahiliwir angin subuh nungu sapan ngagarendang dina kolor bapana. Ih dah salah ngalagu teh lain kitu, lain dina kolor bapana dina daun salah ting nyenden teh yang ngapalkeun Remis Janari manehara rese biasa nama wayak kitu ya sok loba nu kacarai nu ngadon marani nu ngadon nyareuseuh ayeuna mah maneh arareueuh lap di imah maneh kalalotor kabeh ting pake ngelapan naon ieu bapakna padahal mah penting mah lain lap teh lain kuno kieu da kutapas penting na asana teh masak lada kasar penting mah lap teh lain kuno kieu tuh tapi maneh kalalotor kieu lap teh nya dasar atuh di imah pagawean teh maneh loba we loba pisan pagawean awewe maripuh di imah teh teu nyeuseung ngurus budak di imah nyuci piring sasapu ngepel mah tapi da ketang da geus bagian anak kieu meureunana kami mah jadi awewe kudu ngurus salaki ngurus anak kalotor lap teh doh Gusti mun itu menikmat ka meuni karari ieu kalalotor na meuni eueuh ting jelema ieu biasana sok aya nu kajar pasarai ieu pohara eueuh ayeuna mah kamarana nya karon euy sipulen maneh beki geulis ieu rarandaan teh lain kurang kaparengan we panggih naon teh panjarek teh kaparengan kumaha pan urang mah di imah teu barogat cai kamar mandi nya ka dieu meureunana geus lila di dieu geus tadi kami mah tuh lap nih karari ieu peuting teh lap teh 3 nyadiakeun peuting malam Jumaah kamari peuting teh nyadiakeun 3 kabeh kalalotor urang teh dieu teh di jalan ngaluarkeun naon nya bapana eta mun kalalotor sok ka mana wae ngomong teh era sia pameh teh boga budak itu tuh tinggal di mana Amang ngarit ai bapak budak di mana keneh Mang di Jakarta manyong ngarit ke Jakarta disangkana bapak budak teh ngarit nya di Jakarta di Jakarta pan puguh bapak salaki mana di Jakarta ai pat mana ngomongkeun peuting geus jeung sama Jumaah pan puguh di Jakarta mana menyawan wae panggis ya kaceplosannya lain kaceplosan kami mah gitu mana mah sok apa wae kami mah cek dinu tas ngaliwat ngarita geuning di Jakarta salaki maneh ada emang di Jakarta ai maneh kunaon ku tukang naon kamari teh aya tukang eta banar dombanya lain banar domba lain tukang erloji geun nusok nguriling maneh sagala pisan ada sari ieu sing mawas diri atuh geus kolot mah era maneh teh lain mawas diri maneh teh pan kami mah bapak kami teh RT salaki kami teh pan sok cenah sok RT mah ngapihan jelema anu keur nu kalaritu nu kapoekan geuning atau kubu butuh meureunnya lain kubu butuh pan sok kitu geuningan sok ngampihan geuningan RT mah lamun gitu, kami mah pan Bu RT karunyaan meureun mun anu dagang jadi ampihan kitu ai pas ngampihan teh meureunannya maneh ateu lain ateu naon kami teh rek cai satubruk manehana teh da manehna ge tas cai aya teh manehna keur kitu keur kiih tas kiih kan kiih kudang sare teh geuning lalaki mah sok kitu geuning ieu sok nyungku kitu ngageduk anu ping-ping kami teh nya dasar rua emang ateu dasar ieu sok maneh rek naon nek ieu rek alat cai ai sia ngalacai kanu kieu patut gobloknya ieu teh dalekeun dasar keur loba pikiran kami teh ruwet aduh aingnya ieu da gara-gara si kopi teh sanda beres-beres geuningan karena pikiran teh lieur ya budak teh basara kola aya haranteu ya ieu malian kuota kami mah budak mending geus para rusing mata kamari mah ka tukang jam teh geuningannya kami di imah kami mah mental 50.000 tinggal ladangannya sakedeung tepira nya moal pinu-pinu meureun kami nya moal ya teh moal pinu-pinu atuh ngalasain ukur kitu ada sanu gelo sia mah rek maksudna mah rek alat cai karakana kami mah lap mun di kararieu tadi kami rek naon atuh ka dieu nya nya geus we pangresikeun nu kami engke maneh pan ayeuna mah atuh sing karunya ka kami makanya ieu beuteung kami keur kukusialan di wae maneh geus boga repek budaknya nya heueur boga di budak kami mah sudah si saha we budak saha nu nyelian anu manonan coba pisan maneh mah datang coba pican paciweuh maneh mah cik atuh mah si Saroh moal kacai kitunya ya teh si Saroh teh kumaha teh ieu si Saroh mah da beunghar meureun bogaan kamar mandi
Tapi cenah da keur diromak nya kamar mandina. Geraheun nek beunghar rek henteu ge da meureun hayang ngagosip si eta mah. Cok ngagosip bae batur Ada tukang ngomongkeun batur saya temannya, heeh bener. Ngagosip bae. Ai mana sorangan? Sorangan Si Alta teh diajak. hante Keur di ulin imah keur merenya. ulin heeh. Teu biasa boga PR ti sakola. Keur ngerjakeun PR budak teh si Alta teh di imah wae pugu melian kuota meni lieur kami ge. Ah saruanya. Heeh meuni kumaha atuh ieu. Urangnya meuni kana sakarola barudak teh geus jarenuhun ieu di imah wae. Komo binung nanya kudu Heeh. manggatannya. Di imah teh ukur ngarorome HP we tapi untung ngarome HP henteu ngome orai hejo. Modar meureunya. Heeh di paracok meureun modar budak teh untung we ngarome Ai kami HP. ngumah ieu we nya. Nya anya kumaha maneh we eta mah da maneh nu Oke ge mah udah. minjem we atuh ka kaminya. Heeh. Nu burung sia mah. Itu meni badaresti anu maklap teh Gusti alhamdulillah. Keur ngapalkeun lagu kami teh ieu daun Lagu hiris. naon? Daun hiris Kumaha laguna? tetep dedeh gitu geningan. nu kitu. Moal burung di pison. Tak kitu samareukeun. Kerindu nu kitu teh nya. Hate kuring moal benang di bobodo tak eta Teh ngeunaheun sakola ayeuna nyanyi nama. ngan Tinggal getol ngaruru. goblok si anjing nah gitu ngarudu goblok sakit Kapan ngeunaheun sorana? sakitu maneh gelis kieu kami atuh sisan wah ka dieu nya kami mah mun aya eta sok ripuh sok ngajak ngomongkeun batur saya teh urang mah da ye wanita kari Ulah ningali ka dieu heueuh. naon Hayang ki heula kami. nya sok bae keun bae bagus cicing. nu kami ge saruapan sabagwag gitu Nu kami mah sorana ge seprit tah gitu. Masina nu maneh geus Coca-Cola. naon henteu nu kami mah Kumaha? cawehwer Meninggareuna ya. tiis tiisnya Gusti Allah maneh mah burung rada murungkut eta teh da Gandeng ngomongkeun kitu. Geus. aduh Gusti ya Allah goblok pategan dieuna ieu. Aduh, bebelaan aya usum kalodong niki kieu teuing jero teh. Saya ngelacaya kuatin kamu tas 7 lembur aing mah ka dieu ih. Ya ampun datang-datang kieu usum halodo. Dari latih makaning rek aya tamu isukan teh deui. Aduh, beri prima geus nelponan wae dari doroma ngajak ulin isukan teh rek kumaha ieu berencan buka cai di imah. Ngelacaya heula ka dieu isukan aya lah. Ini jauh-jauh ga aing. menelilan Kieu cainanya ini resep ieu mah. heeh Dasar beureu pangeran mah maha adil. ya pang eta kan aing meunang jungjung oge meunang darurat dulu sirah teh sok pang eta keun cai geura ka dieu Tapi mun kami boga bagawean bantuan. nya heeh da maneh mah atuh bodoh diingus ya mah batu domba diingu teh munding ieu mah sia mah ngaracai karak ngagugubug tong sampah Oh, lain dia teh. Ukur bakat tingkulieur loba pikiran kami teh. nya heeh mah burung maneh mah kitu Maneh ge sarua tingali piraku nyeuseuh nya mana baju budakna ieu teh. hanteu puguh eta we lapung Oh, lap we urut ngelap naon atuh. Pan berbahasa eta mahanan bapana masa malam Jumaah menang 2 juralitan Kawas naon 2 juralit. nya heueuh da karunya mah nya di ditu maneh teh ieu keur mah teu boga duit mah nya manehanana pana kelila seret oblok Jeung nyebut oblok kami teh baik dititah ku maneh. Nyebut oblok ka kami teh. maneh mah menidaekan kami teh bagus Ieu da babaturan ka jeung maneh teh kami teh lain saayeuna. heeh Matak maneh nek susah senang itu kami mah dibaturan. heeh maneh mah matak sok ngaheurean salaki kami teh deuk diantep we Sulit teuing kudu babarengan jeung maneh. Tah geus meunang bersihkeun. heeh sok geus anu geus bersih Ai maneh nek langsung mandi moal. naon Nek langsung mandi. heeh nyarek maning ke rek eta heula ngumah heula ieu kumaha heula ieu Pasti gara-gara wacana lamun ngomongkeun batur teh tong dilayanan Matak ieu kebay antep pun ulah pura-pura teu patanya da manehna teh gini sok sagala naon diuruskeun. diuruskeun naon-naon diuruskeun beunghar ge beunghar heueuh eta nu kitu patut mah Kebay beunghar pura-pura teu ningali we urang mah. antepkeun we urang mah antepkeun Heeh nek tah set heun. antepkeun we Tuh ngaguran teh hei kos kasa wae. kas kasaha we ka urang teh nya abong urang mah jelema sangsara ye Kebay antepkeun karasaeun eueuh baturna. sia teh mah takut tetangga ge di jauhan nang sok ngomongkeun we batur Oh, ayo baret bahasa eta mah dibaturan ku anakna babaturan ku si non Titin. heeh Kedah saya batur si si une oge rujitkeun tah Heeh, keun ka bae. eta teh Ulah di hei
Kamu lagi pada ngapain ya ngomongin aku Tuh, kamu ya? ngomong lagi bahasa Indonesia. Ngomongin Iya, aku. iya. Kamu mau kemana? Mau ke sini mau apa? Mau mandi? Aku Tuh, Iya. tinggal suku Banyak aku menibalalang dia cokor. kamu mah jangan nyidik-nyidik itu aku ya. Apa? nyerek naon ka dieu? Aduh, kieu Pan maneh mah boga kamar mandi lin. Kamar mandi mah lega, kurang kumaha aya ka ukuran 30 meter ka 40 meter nah Ya. kamar mandi teh. Cai eueuh, Lain. usum halodo teh. Usum halodo we cai di imah maneh. Heuh. Kami mah loba cai mah. Mana Ai itu. kami gereknya tak kadinya. Nya Eta rek naon rek ngalacai rek naon? Rek ngalacai, ieu rek Gara kamar dia. sakedeung deui sia mah ngamongkeun batur. Tuh. Ngalacai mau sikat. Ya, Asa teu pararan. Ah, ada jelema. Ya, eueuh. kami Yang mah- ngaruru, Kami eta mah mah naon sepupu. eta? Tadi naik ngalacai ngan lieur kami teh Nganta si kamari. eta mah geus rada linglung. Kunaon di Naik ngalacai ngaguguk tong sampah. Maknya kuno kieu Teu maneh. poho rasan teh emer babawa geus linglung kami teh. Astagfirullahaladzim. Beungeut maneh ayeuna mah meninggalis siga dakocan. Lain jika inul darah tinggi. Sarwana inul daratista. Oh, darah tista. Diwir maneh meni seksoy. Seksoy pisannya. Seksoy pisan. Kamari geus sadar bagong. Ya, nengekeun. Jadi Muji urang Muji, muji. daripada ngomongin batur urang mah urang Maneh mah selingkuh meninggalis jiwa. meni sampernik maneh mah. Iya. Ya, Tadi duit loba tadi bawa. bogan teh kami nginjem mah saminggueun. Sabaraha. 3 juta we. Pareaneunnya. Juta. Pareaneun kami mah. Kewe heula lah gampang masalah duit mah. Betul pan ya. Yo. Kudu diolok. Kudu diolo Diolo. Ai diolo mana pasti mere. Kudu dipuji we sia mah. Lain, ya. Maneh tadi kena ngobrol ke naon nih Lain jangan maksudnya resep ieu. gitu. Daripada ngomongkeun batu urang silih puji we. Ulah kawasi pipin sok ngomongkeun batur. Nah, Ngomong Ulah ngomongkeun batur, urang mah ulah ngomong. ya tong sok jadi pagawean ngaromongkeun batur di ieu mah bari sari siaran ngomongkeun batur, di cai ngomongkeun batur. Pamali ngomongkeun salaki mah. Pan ramen ate nu kitu, geunian nu mantak rame ate nu omong-omong kitu. Atau bapak omong-omong kitu. Ya oh lain kuna naon kami mah nya ngelingan ka maneh era ieu pan urang teh aya RT aya RW entong sok jadi pagawean mun di warung teh sok ngaromongkeun batur. Nyikeun bae atuh da eta mah karesepna ben. Anggeus atuh aya maneh mah kami merek curhat di tukang beca sugan Si lebih. gue maneh mah rek curhat jeung tukang naon ge nya pulan. Sugan we lebih. Ieu ari maneh boga babaturan teu. Urang mah jeung si ieu babaturan wae nya. Kan urang babaturan maneh anjing mah nya. Nah, Kami tadi aku. Lain tadi aku kami mah maneh mah sok goreng biwir ke tetangga teh sok ngomongkeun wae. Maneh mah abong kana maneh mah dicindung diciputnya kami mah diriwigan kieu teu percaya nya Jah, kami teu soleh. lain soleh da maneh mah buuk beureum. Rek mandi maneh. Heueuh kami rek sekalian mandi. Cik atuh gara mandi heula ah. Cig. Sok mandi Abong nu beungharnya buuk ge meuni alus. Beunghar mah heueuh. Ieu teh dari laman dicet menang meunang. ngecet Heeh. Mun ngecet teh cet naon eta bu. Maneh cat temboknya. lain cet sipian. Oh, lain si pian sia teh. Cet apian. Eta cet Tong si A we Oh, gitu. AA-nya. Oh, AA pian. Cet A apian. Urang rek naon? Keburuan. Heueuh kami teh tapi mending naon heula atuh nya. Nyerek mani-mani we atunya. Heueuh cek kami mah nek mani nek naon ge. Mana nek mumah barang mall di dinya. Barang naon maneh? Ai maneh. Emernya. Heeh barang eta emer kumah. Panu dewok ke maneh teh teh kudu dikumbah. Nama dirawat kami Si ieu mah nek mandi marang-marang loba nu ningali meureun nya. Oh si eta mah kaca itu mana pan open bar. lain gitu pan rek kedatangan tamu ieu teh beri prima geus nelponan wae ka kami. Bari prima cenah. Di Doroma kamari ngajak kalah suluh tadi anggap ku kami mah. Ridho Roma. Heueuh ngajak kalah suluh hayu cenah Aya ge. ridho mah ngasuluh. Oh dasar gelo. Gelo. Burung eta mah dasar sia mah anggar sok burung gitu teh. Batur mah artis. Ya kami mah dages beres tuh nyeuseuna Rek oge. ka mana deui? Nyanek balik we kami mah ipulan mana rek di dieu wae. Atuh kami di dieu mah kete ngomongkeun maneh ku jeung si Oo. Nyakeun bae we pen bae ngomongkeun kami gepek. Kami mah da eta mah pasti ngomongkeun kami gitu. Masalah kami ngalayanan tukang erloji kumaneh pasti dibejakeun. Nek balik maneh. Nek balik kami mah. Jig we ti heula atuh nya. Kami mah rek teu heula balik. Nya, Heeh jig. tabaturan pasti goreng biwir. Tah sok ngomongkeun Ini kami. kitu maneh mah ka kami teh. Heeh. Sia mah goreng biwir ih. Jig balik mah atuh. Balik kami. Biwirana Nya mah luluan. Wah, kami mah aya si Oh heeh. bulan ngarti we. Aya si ieu. Heeh, ngarti we. Kayak mun ngomongkeun maneh ku kami diomongkeun di heeh. Heeh, gitu we. Arek kami rek omong-omongkeun nepikeun Kang Hyang ka Jelina. Geus balik tuh si itu Nah, si itu geus balik.
balik tinggal heula geus eueuh ieu tadi kumaha we tadi si eta tadi kasih eta teh ngomongkeun maneh sia naon ngomongkeun naon cenah yang di push upkeun bener ngomongkeun we wanianan ngomongkeun maneh pajarkeun ke cenah ieu pulen ulah balad jeung si Sarko maneh teh si Sarko mah beungkar ge dina hasil goreng anjay teh gitu langsung noni pokona mah si Sarko mah jelema teu bener maneh ulah babaturan jeung si Sarko pulen kitu we ka urang teh eta urang kan tadi rek nginjem duit ka maneh heuh rek nginjem duit 3 juta diinjeuman kami diinjeuman ulah mun aya mah ka kami we heula ayeuna mah ku kami kan dibejakeun pokona mah ku kami bener ya mah tapi bener saya ngomong gitu pokona mah urang mah moal bala jeung si Amairi moal ulah pokona nek bala jeung maneh pokona mah kitu ban aya mobil teh kapake duit teh nya 2 ku kami ji ulah kumaha we mana ti tanggung mah ieu ngomong ngagogoreng maneh we sia bener ngagogoreng maneh biadab si eta nya ieu pokona mah mah kami ulah dibejakeun dikasih itu maneh mah atuh pokona mah rahasia cukup aku dan kamu aja yang tahu ya tapi kan ini mah duit uling heuh atuh pasti emang nyauk kieu mah bener si eta ngomong kitu tapi nya kitu pokona mah pan tadi nginjem duit ka maneh 3 juta heuh tong dibere pokona mah geus ka urangkeun mah lain si eta nginjem duit ka kami 3 juta keur naon si tadina teu ngarti urang mah mau ngomong nama keur biaya sakola budak cenah naon meuli-meulina naon lah teu ngarti urang mah pokona mah urang jeung maneh mah balad we ininya heeh geus baheula atuh balad mah udah maneh mah heun lah kami kayak urang marah urang bere pokona mah kami ulah bejakeun cek kami kade moal atuh pokona bukan maneh bisa bejakeun kieu mah geus pokona mah ke urang nomor rekening maneh ka urang WA-keun nya urang injeman ti heula duit diinjeman tapi ulah dibejakeun urang geus ngomongkeun si itu moal atuh keun tenang ke si eta mah keun pokona mah ku kami rek diwarah engke nya kitu we urang ti heula nya mana pan ti heula bisi kacurigaan sih pokona mah ke ka imah nya cokot pare pangahelarkeun ih aing lain ngahelar pan nginjem meureun maneh mah dibere nyebutkeun aya mobil kita kan rumah jujur rek mani heula kami mah kada bisa aya ngintip heeh moal paling nomor bagong ngintip ka dieu mah kitu nya heeh mandi teh seger geus mandi mah mulai jelema kitu kami masuknya di perkosa bahaya ya di perkosa dimasakeun mah jebol kami bahaya pisan aduh berat nih ini juga aya jelema laklok hei kenaon kadieu yang makan dieu teh dibere yo bearek ka imah nya ke penting tang gitu euy. Tadi yo. Ya rek. Ya lo aya wae bokena ka abis buru-buru diperkosa kami mah. Sieur bahaya diperkosa di ku dua lembur mah. Jebol ya. Ah.